Wah, baraya indah banget tuh dilihat, euy. Pemandanganna baraya asli tah. Indah pisan, tuh aya nu kokoleceran. Awas jang ragrag jang. Hadap baraya. Bagus, ayo. Nah, kieu ye. Ya tadi Giri Mukti baraya. Nah, pokoknya mah Nu kokoleceran. pokoknya mah urang teh geus nepi ka Giri Mukti. Atas ka Giri Mukti ye urang teh ye. Tah lamun bade ka bumina ka mana cenah? Kena di aya pertigaan. Kayak pertigaan urang sepilnya baraya. Di desa teh ka ditu deui. Nah, kieu ye baraya angin sepoi-sepoi. Aya operasi ye. Can beres, mudah-mudahan sih beres. Terus urang makan itu. Terus baraya aya sekolah legenda aduh. Baheula ieu teh SDC Junuk 2 baheula mah. Nya pindahan ti Babakan. Ayo Cek, ngalamun we. Si Haji euy. Lamun Geus manggi desa. Nah, kaditu sakadit. Nah, ieu kan desa. Desa Giri Mukti tuh. Nah, urang mah kaditu. Maju sakadit ka mana ieu? Arah ke Pangkalan. Nah, kaditu kan suka jadi ka Cicangkang. Tah, urang mah belok baraya. Ka dieu tah, ke kanan. Tah, ka dieu. Bisa yang terang mah sepil. Tuh. Enakeun kieu cuacana ge cerah. Madap. Ieu mah parat teh ka bumi baraya di videona sama posisina keur cerah. Keur asli keur sae. Nah, tuh. Padahal jarang di ka bumi sabenerna mah. Jarang di bumi. Ayeuna mah teh ka bumi baraya. Bade anu bade silaturahmi cenah hoyong terang bumina. Tah disepil ayeuna mah. Tah, ieu masih jalan. Tah, ieu teh ti dieu teh ulah ngambil nu lurus. Anu ka Kencawe baraya. Anu ka kiri. Tah ieu mah lurus mah ka ditu buntu. Ka dieu ieu mah ka dieu. Tah. Ka dieu. Namina teh Kampung Liuh baraya. Namina Kampung Liuh. Kampung Liuh. Tah pada marorompok teh baraya. Nah, disebutkan Kampung Liuh karena iuh baraya. Karena iuh tah jalan ge nya mah tos sae jeung bersih tuh. Bu RT bersihkeun ka wargana masyarakat supaya bersih sae tuh jalan ge sae. Ieu na sae ieu mah ieu bersih. Bersih pisan. Tah sakedap deui urang teh nya baraya. Terus bade dugi ieu teh ka bumi teh. Parat ayeuna mah baraya bisi bade nu silaturahmi kamari titah nyepil di ka mana cenah jalanan teh ta ieu. Terus paling kudunan terus caket kono taroskeun ka konten kreator masalah. Tah ayeuna belok. Tiasa kali itu tiasa ka dieu we nu ka gang. Ka gang. Ieu mah punten Mi. Ka dieu ieu. Ustad, punten. Tuh ka dieu tah belok kita. Tah. Parat di ka bumi anu mah baraya. Ngamerana ieu mah. Dieu Anu keur katapu. Tah terus. Terus ka dieu. Terus. Terus tak des tak ka dieu we tah bumina teh baraya konten kreator teh beda silaturahmi mah nya aduh Ngan bujur alhamdulillah baraya dugi assalamualaikum.